itu jadi rusak we. Ini kudi tareun tanana. Nah, sinom cenah. Jari napas naon? Jerit nangis nyanyi asmaya duha ace kumaha kuringan jang totoba teuingeun ka Kangjeng Gusti jeung nyaeta ka jisim kuring tapi kuring leuwih estu hante merah pipikiran teu miwah pipikiran sok tungkeun teu miwah pipikiran nyangestu ka Kangjeng Gusti atuh teu naha mana kacida naon kacida di jayanya Allah anu kawasa ace kumaha kuring ni nur hayat sasauran mejeh nyai ulah nangis da engke da geus darajat nyai atuh arek lain ala aro ulah atuh ieu mah ulah ridu sanajan rupana hewan ama burung diasih pan segat ganti ge mah ku monyet jeung kucing jeung ciung kita da rame katana resep geus katana mah mau sarta mawa piku naon eta mah pikunaan pan geus ieu kali ieu teguna awak aral subaha teguna aral subaha geus darajat awak nyai kunyuk purah tunggu lawang ucing purah nangkep berit nyi nurah cium mah nyai nyi nur hayat gewat ngutus hulu balaka Jadi kita carita tema itu buku wawacan itu namanya. Ya, wawacan ugin. Itu buku itu ti saha warisan ti saha? Warisan ti Aki itu. Memang Pak Mang Aki kumaha? Aki Karsa. Oh, Aki Karsa. Oh, Mang Udan. Oh, jadi ieu teh berarti bukunya itu tulisan ieu teh nya mah. Buku ieu mah tinggal tulisan ara. Tulis kata-kata biasa. Kata-kata Sunda. Jadi lalotot kieu teh. Jadi teh aya di taeun salamar. Teu aya generasi penerus anu maca meureun nya mah nya anu pada mada geunaheun bari nyusuannya, bari nyusuan. Da ieu teh. Jadi ieu teh 70 pupu. Sadayana teh. Oh, sadayana teh. Tuh ieu pan kesenian buhun keneh termasuk nambernya itu. Biasana sok dina acara naon itu mah cenah acarana teh dina acara naon? Nyametkeun orok, kita namun aya nu ngalahirkeun teh urang mah monok, bari maca wawacan.
namakan orok. Jadi anu orokan teh henteu mun teh mah henteu ngeluh gitu. nya Tetiiseun. Ya dihibur ku ieu wawacan. ku wawacan soalnya kan wawacan mah hampir punah we kitunya teu aya ramun ku urang teh Apan ayeuna beluk. beluk Dina Ahmad Muhammad apan beluk teh. nya Wawacan keneh. wawacan kan ngana teh di lagam Iya, belukeun dia belukeun aya teh mah. Eta lagu ge sarua aya. Bosinom kinanti ge. asmarana pupuh 70 pupuh teh kan ieu kumacana ge ganti ti kararojot ku bahasa Arab mah Nya ku Arab. Pan mana seubeuh tadi buka-buka. Bahasa Sunda tapi ku Arab. Ieu teh urut anu ku ibu naon teh